Bah, Euy, hiji bah. gaya bod. Ya buat bah. Diminum di sini atau mau dimakan di luar? Ah di luar bah. Di luar mana? Di luar imah. Wah tuh untuk jadi. Biasa hari dina ieu banyak hari dina naon? Dina Superman Reborn kan beda-beda lo hari di antaranya. Pan jadi abah sancana di Superman Reborn teh baheula teh tahun 2010 teh dina film The Adventures of Superman Pulang Kampung Oh eta tahun seberapa eta? 2010. 2010. Subul atuh. Disebut deui. Terus? Abah teh jadi bapana Superman, bapana Kang Mus. Peran teh. Berarti buka posisi kuat abah teh tuh. Jadi bapak. Heula. Nah, terus jalan teh 2010. Jalan. Dipanggil deui tahun 2000. Usaha ke malaikat. Ah dipanggil ku sada kudu jelas ngarep ku. Bari gua ada kudu jelas atuh dipanggil ku sada rupa-rupa. Itu dipanggil deui 2002 hiji dina film Preman Pensiun Manusia Merdeka dina sebagai Basoma dina Preman Pensiun Basoma perana jadi tukang naon eta tapi tukang gering seperana urang teh gering we ya tapi teu naon lah nya babae lah buat jadi itu beres jadi Preman Pensiun Merdeka dipanggil deui dina Superman dina film Superman Reborn pertama berarti 2022 asli ya 2022 lamun teu salah warga Maigo ieu si Abah rada lila pikiranana naon sababna udah anu usia kieu mah meureunan boro-boro nu kolot kieu nu ngaraga ya pohoan kadang-kadang tinggalin eta di pasar banget urang iya terus kumaha Bah? Nah 2022 dina Superman Reborn Abah boga peran deui sebagai Bah Karta penjual es goyobod eta bagi Maigota lain kala teu urang teu nyadar urang teh ngobrol teh artis eta artis naon biasa we gojeng di dieu mah kok henteu beda hawana atuh hawa aya hawa naonnya si Abah teh teh hawana teh hawa nafsu lah ya puasa hawa teh ngarekep ka si Abah ada gemas itu wari Maigo tah meureun si Abah ya rek carita meureunna rek nyaritakeun si Abah bisa naik ka TV-nya ka TV badag gitu kan meureunnan pasti wargi Maigo hayang apa kala Abah ieu ka dieu ka dieu kabeneran ieu Abah babarengan jeung Abi satim kapungkur nangan Abi mah meureun balik deui ngarit ya mau jadi artis gitu kan Abi mah da istilahna mana naon Bah meureun Maigo mah naonnya naon gelo naon sebut teh coba teh naon sebut teh naon teh Abah ieu mah bener kumahanya ibu mah nya naon teh beungeut tinggal beungeut biasa beungeut biasa jadi ngigelan hungkul lah Maigo mah terus kumaha Bah nu tadi 2022 alhamdulillah di Superman Reborn ayeuna teh Abah teh sampai ka 120 episode 120 episode luar biasa si Abah Superman Reborn tilu teh kegencet tuh lagi set leungeun teh wes sedikit tah beres Superman Reborn 3 Abah langsung deui dipanggil deui masih di MNC masih kene dina film Layangan Terbang. Tah eta teh masih Superman Reborn kene. Masih. Nah, aya layangan terbang gua masih. Layangan Terbang judulna. Aya pemainna? Pemainna aya anu ti Preman Pensiun. Oh, disambur. Di Superman Reborn aya. Ya. Digabungkeun. Ya bagi alhamdulillah Abah garing. Iya warga Maigo karena si Abah garing teh lah kopi. Naon? Teh lah kopi. Kopi heula nya. Ya. Tapi alhamdulillah gonya ya lah Bah geus sampurna meureun ari teh ngopi hungku aya dahareuna pangasekeun ku huntu pesek ku huntu urang mah mesek ku huntu bisa tuh nah bener ya promoan kok naon dahareun teh mohon kumaha dibuka kumaha da headset teh huntuan
Siapa teh metik mau bari main metik kok gigian. Kurang. Yo nu aya heula nu bari heula ieu. Tapi manggo Wah, kalau mahnya mah adil. ya moal. Iya dipertemukan teh jadi anu kelebihan buntu jeung nu kekurangan buntu gitu nya. Ya wae. Bisa atuh ke mah silih injem buntu atuh karunya abah manggo. Da geus ngomong geus nyerian we nginjem huntu can nu hareup we hungkul keur kitu kana daging rayagung. Bogor ada oma. Aduh. Coba bari ngopi bah. Tapi yo malus kok. Cek bari ngopi. Juga untuk itu teh. Mana ieu? Heeh. Puguh eta oper gigi itu sudah. Tapi orang lain kok. Motor metik mahal hargana tuh. Warga mah gue ya si Abah boga ieu. Boga naon sudah teh. Motor metik Mahal hargana. artina Tah nu kieu. Karena beungeut metik tanpa gigi. Matak di mah erek mudun. Muduh Erek ieu. anggar we digas. Gigi pakosong. Kopi. Kopi. Alhamdulillah tuanya. Ya. Bisa berapa gitu ya. Tok ditaruh buleut. Sampai cing bubuk. Lain manggo bakal Tapi di sana ada warga mah tapi di sana karakas juga orang. Kamu bisa mako iya kok. Dengan plastiknya. Kenapa? Bubukeun. Pecek, itu juga dahar obat. Tapi bahtena naon, Bah? Eta kelebihan. Kelebihan. Mun abah ya huntuan. Dia bukan rugi keung Mata kurang perhitung tu pakai teh kemana? Nah, Ulah. nah, Ulah tidak. satu naon itu lah. Apa mah? Apa? Apa kurang sebagai tabib? Ayo teh. Tapi ku huntuan. Heeh. Nah, Ngobaran anu panas diri. di kumaha. Di kumaha kan. Panas. Ada. Kalau lagi mah ieu aya ngubaran panas diri teh huntuan. Deul mah. Beki boga babaturan panas diri. Kalau kibring meureang itu. Beri. Kamu ulang di perok kudu bener. Kunaon, Bah? Kasoran teh. Di kumaha? Ini dia. Dikemot. Aduh kok geras teh. dibekam. Kudu si Abah. Nah, ulah ban berarti mah di apa dibekam ku gelas saya. Iku jalan kita. Ku diwir we. Bekam teh. Kan ngeusna beureunya awak Alhamdulillah. cager. Ai bawa cager. Lebih panas diri lah. Ngobrol lah. Tapi abah mah digana anu keneh manggo. Anu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah. Aya huntuan soalnya manggo. Mata paling pun awewe teh go. Mata awewe mah nanyangan teh ka Bogor teh nu huntuan we. Tah. Ieu masuk ke lain-lain meureun daerah mah mawa jelema huntuan mah. Kira sagala. Mun enak ka restoran mah daging meuli daging meureun daerah. Salah. Kumaha? Amun boga ka Bogor. Boga awewe. Heeh. Ayeuna teh kudu huntuan. Pek sa jorang awas ya. Jorang awas ya, Pek. Da kunaon? Lah ka bagi Tuhan sih. Begitu apa? Heeh. Lajeng pling. Ayeuna kalau mun mana boga ka Bogor. Pas kudu di mah. Di sana tok tak kapangi ku hansip rek Jangan ngiruan. Warga mah igo nya bener. Si Abah geus teknik mainna jadi jempling juga dicium cak-cak. tak aman ya Bro. Sebenarnya Naon ke? bener bah bener ya kelebihan teh Bah. Heeh, kelebihan. Eta Kalau bah hari-hari ieu rambut apa di tadina di pikok atau di bleaching teh kumaha bisa bodas kieu kumaha? Mana? Kabeh nama. Ieu Oh bodasa, oh hideung. ieu bodas teh go ieu teh kamari go. Kunaon teh? Dipira. Kumaha? Kucing lompat yumput, Ucing lompat, yumput, nyumput. Urusan jeung Abah ucing naon? Hah? Urusanna. lompat teh nyumput kucing teh. Heeh, dak. Dina tatangkalan jamu. Oh, di nah tanggal jamu. Tanggal jamu kan dari jamu mah loba naon ngaran teh? Heeh, naon atan barodas teh. Barodas teh ya. Dibeligeun urang. Kali ka dieu napa? Hese. Ngapain kumaha Abah we? Ngopi heula we teh. Loba hampurannya lain naonnya, lain ngaheureuy yang urang kan perlu hiburan. Nah, nya atuh hiburan urang perlu di naon kana digelarkeun hiburan. Lain digelarkeun ada lain kontes atuh maksud diekspresikeun meureun bahasa teh sing balik era. Nya ya hiburan koperasi mana teh tuh.
Ieu keur. Lain tapi halus mau obrolan abah jeung Mang Igo biasana lamun di podcast gini di YouTube nu karar itu mah backsound teh ku musik jeung abah mah backsound ambulan jeung knalpot. Nya bener siapa budak teh. Salah amulan tuh datang dinya rek naon cik aing. Heeh, urang teh keur ngobrol. Dari abah teh usaha sabaraha manggo ini teh? Bayar apa? Ih budak keneh go atuh sorang. Heuh budak teh meureun aya angkaan. Heh, Aya angkaan. aya umur ku angka sebenarnya. Kunaon? Tahun pasti umur. Umur ku angka lieu. Ya urang ngerti. Bae. Tahun umur. Oh, bener salah hampura. Tahun kata aja. Abah teh umur teh go nya kelahiran teh Baraha. tahun 58. 1858. 1858. Ayeuna teh meureunna Berarti berapa? 2000. Eta teh kalkulator tah. Cik Bang itu Eta Cik Bang itu komputer go. ku komputer cenah. Ah, sok. Komputer itu. Geura sok sok. 2000 sabaraha? 2000 ayeuna teh lahir teh 1858. Kayak lah tuh ngobrolna launan hese jeung ngetikna hese kana teh ngobrolna Udah udah. YouTube atuh ada. Mun kayak heula keur pirarian mun ku igona. Oh Di HP iya. aya komputer. Paling. Sabaraha teh? 18. 18 Genep 58. Oh 58. Ditambah Ditambah sabaraha? Kurangnya atuh manggo. Tamah meureun. 24 kurangna 18. Dikurangan. 18 58. Tuh. Oh, kayak heula atuh salah. Oh, Iya, jadi iya. apa jadi bodoh kieu? Iya di sekolah sok marah-marah Ayo, jadi kieu. Sekolah mayar ku suruh teh kieu. wae atuh. Sekolah mayar ku suruh siapa di bahlana ge. Ya bah gerak kacida lah. 2024 dikurangan 18 18 genep 58. 58 jadi bolot udah tadi mah pinter orang jadi kieu 58. Tuh. genep 10 genep keluarga Maigo luar biasa siapa berarti si Abah jatah teh jatah Yuswana teh ku Allah teh pasihan bonus teh berarti genep tahun genep 10 teh di bawah Abah. Ah, tapi siga anu umur 25 nya sama orang. Beda setahun tapi go nu penting mah nya kurang loba pikiran lah. ulah jika nu gelo berarti atuh mikiran mah Kurang loba pikiran. Kurang mah di mata aya pikiran. Tara aya maksudnya kumaha meureun mah da jelema hirup meureun lamun urang hayang sehat kurang loba pikiran. cicing we Lain cicing biasa ulin kemana-mana. refreshing Refreshing kemana-mana kemarin orang balik di Turki. Duh, Refreshing tuh kira ulin eungkul lah. ulin si Abah ka Turki tah ieu Cara nanaon itu pamajikan ge aman we aman. lain rek naon ka Turki Ah ulin we ka ditu. Sudah ngompol-ngompol. rek makan ngompo Hah? rek ngompo Ah ulin hungkul ke Turki. ulin ka Turki cik lamun rekreasina kapan naik si Abah Paling ke kadinya we Kawan. menit. dibalik ulin ka ada rekreasi ka Bagenit Tapi alhamdulillah manggonya sampaikan ka ayeuna abah mah masih main kene di Suparman Ribon bah Bon gitu sampaikan masih ka ayeuna teh. alhamdulillah masih boga brand banyak oke beres Suparman pan namanya teh dina layangan terbang lah. Oh. dari Suparman Layangan terbang teh 20 episode keseluruhan tapi masih ditayangkan ayeuna ge. Jadi Suparman Reborn heula, beres Suparman Reborn jam 5 subuh langsung dilanjut ku layangan terbang. oh eta teh nyambung kadinya Nyamuk. tah meureun gitu warga Maigonya saya salah ya teh meureun saulas lah ngobrol jeung ieu nya jeung mau dagang es anu jadi peran ieu naon Bakarta naon Bakarta Ternyata kamarnya supir angkot dina naon? anu mana eta soalnya kemarin super 4 eta kan Mang Igo tah Tadi urang eta teh episode 8 Tongarang 8 108 nya. 8 episode 8 Ya, episode 108. oh 100-an Episode 8. tah gitu Eta anu supir angkot, anu rada ieu ieu. aing kata aing Paing anak tuh. wah geurang juga lele Halus. Tapi manggo sigana mah di pas main Suparman Ribon bahnya. Berarti abah kan dikenali masyarakat gitu bahnya. Tiap penak jeung jalmi sok aya nu kieu teh bah siap Nah, nyoba. gitu. Alhamdulillah. aya Alhamdulillah. di foto Tiap penak jeung abah gitunya. Kamari kan ka
wilayah Bandung Barat ke Padalarang, Heeh. ke perumahan tekniko Padalarang, Heeh. pan budak di itu kok. Hmm. Budak tadi itu pas kok sampai room teh kok rarapa. Nyamburkeun kabeh. Begitu datang teh waktu makan motor pan kan kita begitu datang ke rumah kabeh ka rumah. Neng, mana tuh bapak? Mana bapak? Begitu datang Bangga siapanya? Oh siap. Udah gitu. Tah eta Alhamdulillah, brand siapa? Jadi di Garut wae nya daerah Padalarang. TV mah tuh ayeuna mah komo digital kieu. Di ka mana? Oh, seluruh, woy. Seluruh atuh. Terus kemari pertemuan jeung siswa oge siswi Sukawening di daerah Sukaweningnya di SMK Pertemuan. Ma'arif itu aya Jakarta. Alhamdulillah kan itu kalau sekolah Respon teh halus we. Di Paroto jeung Abah. wah di Paroto mah we mah Teu kapaehan geus dipoto ku Abah di karora rumah. kangen tuh atuh kalau aku 5 Nol 5. di Apa itu? Sing balik gini. 5 siswi kok Mudah gitu. bah kamu gitu lah bah kamu gitu lah Oh ngajak gitu. aja Rek naon sih? iya Tapi dari Abah mah basicna tina seniman ya Bahnya. seniman abi mah Panggung heula teu nepi kumaha. bangun heula Seniman Panggung. boga singkatan lain kan seniman. seniman teh Boga singkatan di dalam baheula apa? teh masuk seniman teh tahun 74 Heula. 74 mah berarti mah ieu teh karek 4 tahun. 74 kok di Karek 4 seniman teh tahun. Kameramen can lahir. Can nyahoon Aja. proses seniman teh 74 ayeuna pan seni di Garut mah aja erek tuh baheula mah kok di dia teh keur zaman tari jeung degung Abah jajah ipong Abah dirinya terjun sebagai naon tadi nu kari itu. nayaga Oh, nayaga. Nayaga. Masih ayeuna. Masih alhamdulillah dina kali-kali lamun anu manggil bah ayo urang main di anu Ini oh Bah. gitu Tapi keluarga seniman Abah kapungkur sepuh. tahu ya sampai mah keluarga naon? karena keluarga biasa we Lain seniman. Heh. Lain seniman. tahu nih Nah, keluarga biasa kumaha maksudna? biasa Aya nu ka seniman, aya nu ka seni. Aki. baheula jadi guru silat Gajah Putih di Samarang. Seniman oge atuh wargi maegonya. Wargi Guru silat. Lagi soal siapa bisa? di pas bahasa tesor teh guruna kok. Guru naon? Guru silat Bisa. kapan perapon. Loh, Orang ini penapon. Naon konten? iPhone naon? Pakan olahraga nasional. Oh, apaleun. Berangkat kita tuh Jadi naon? ngaping baru udah. Mawa. Heeh. Sugan Alhamdulillah kok. Jadi nama. Sugan jadi jadi di takola. Heeh. Alhamdulillah enaknya di sekolah gak masih lah. Kan merenang kieu mah Abahnya ti goma. Abah sing sehat. Amin. Abah kan boga-boga brand dina alhamdulillah ku Allah diberi kepercayaan dina naon Sparman Reborn-nya. Amin amin. Itu bisa ngajaga teh eta merenang. Kaditu nama keluarga Abah sing sehat, sing jadi naon istilah sing jadi naon Manusia. tontonan sing jadi tuntunan Oh, ya. gitu burunya Bah. Amin. Gitu. Amin. Lain Abah ngomong-ngomong puasa di mimiti tamat. Alhamdulillah kok. Teka bawa ku sakaba-kaba. Teu kaganggu Gitu. puasa. Puasa. Pan biasana labun adan buka ininya. Adan maghrib. Adan maghrib, berenang itu sangu. Tadi ada dasar kopi lah. Atuh puasa. Teu puasa ya asar. Sok balikan deui. Adan maghrib apa sangu. Buka bener. Terus Ada dasar kopi gitu. Ada lohor udut. apa segala hari estafet eta mah. Ngareuna si Abah teu meunang. Nah, itu berkata Teu meunang di mana-mana puasa mah meureunna jelema teh mulai terbit. Naon panaon poe tapi ka terbenam matahari geus tong barangakan. Tah meureun dirinya meunang kadi teh tong dibalikeun jadi asar bisa dahar kopi atuh teu meunang atuh teu puasa. kan adan. Mohon adana udah bakal adan lohor ge adan lain adan dahar adan lain puasa. Jadi naon atuh? Eta mah godin atuh disebutna oge. Godin. Eta abang liang irung biasa we temen di orbe-orbe gitu. Ini dia puasa. Tamat atuh. Tamat. Awak teh begang kieu. Hari kamari orang ningali suku ini kan didinya di warung. Lamun eueuh sukuan mah juri. Oh. Tangan-tangannya dengan suku didinya. Tapi alhamdulillah ya orang teh bisa tepung di jeung didinya lah. Ya. Tebel. Mau apa?
Igo mah sakumaha istilahna tentu barengan jeung abah jeung saha gitu orang-orang seniman tapi tetap ada igo mah deket jeung orang seniman. benar. Sok igo dilahirkeun anak urunan kudu ngahiji jeung kararieu. Memang jeung abah jeung saha gitu kan gitu. Tah meureun abah ieu wargi mah igo ieu abah dangdang kararasan abah dangdang teh ieu teh keur ngobrol mah igo. Tah boga-boga channel mah igo teh. Abah aya engke. Ieu sebutkeun tina biar mah igo saruakeun nya. Channel Lain channel eta mah nu diinum astagfirullah piraku kudu banjur ku gelas sorangan channel oh lain channel anu sok dipake dina beta nya eta mah lain channel eta nu kitu mah nah sadel channel teh naon atuh sadel sok didieukan sadel data apa channel di mah tuh channel teh jadi naon atuh link gitu Saluran. saluran itu kayak gini channel anu gini Stepines channel anunya saluran lagi sarua sebutkan sarua barangnya igo ya mun salah awas ya di Banyur ke Cikopi warga mah igo si abah bari nuturkeun abdi bilih hoyong nonton tayangan anu sanesna ta Meureun Suparman Ribon ta pemainna anu sanesna kantun ngabuka ke dina Galatok Ga banget biasa kaditu Galatok underscore hawa gabau kieu hawa Galatok underscore official mangga tonton dina TikTok dina YouTube dina IG dina dina Facebook terima kasih siap tak itu meureun naik kepada pamit heula aya tugas cobanya urang teh kudu ngajikeun guru kan urang teh euna teh keur naon keur ibadah euna teh urang teh keur marema kudu saeutikna istilahna lah ciga ieu lah di mana ngaji Quran gitu kan wari maigo abah sareng abi bade maigo bade ngaos Quran lah diajar lah alif-alifannya banyak urang teh mumpung hirup mumpung musik ini bisa nyarita kan ngahibur we lah ka pemirsa di mana wae nya gitu tapi tetap urang teh anu kawas Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.